nyetikeran kamar mandi tanpa bantuan salaki. Nah jadi ceritanya barudak kada leku dari ya kamar mandi aing atuh bulukan barudak dele burungan laju ya aing memutuskan untuk beli stiker. Ngan aing mah ulah berharap dak stiker hayang dipasangkeun ku salaki aing moal kudu atuh najan kuku sekan ge barudak jasa laki napan aing mah aing hebrak pokona mun dicaritakeun mah moal anggeus 7 mulud. Laju aing sok ngabibisa maneh bae barudak bari jeung deule atuh teu nyambung padahal nama meureun lain norop nangan aing mapan kulieur dak heuh nyiaran pasanganna ge mending keneh asal napel bae nu penting mah rapi. Mantah ge teuing dak teu norop ge teu nyambung ge atuh heuh ja nu penting mah aing mah anggeus atuh uyuhan bae dak ku kieu bae jak kulieur heuh masangan nu kieu teu mudah. Atuh heuh dak kahayang mapan doang batur biasa teh estetik barudakeun ku tabae pan nyah ai kudu ku tembok mah komo dak eueuh modal kudu duit gede. Laju aing memutuskan atuh milih anu low budget teh cenah dak heuh basa naon eta low budget atuh biasa dak anu menurut aing pas dengan isi dompet gitu maksudna mah. Jeung ai kieu mah pan masangna ge dak rada babari nya henteu kudu ngaduk pan nu kieu mah tinggal napelkeun bae bari jeung mukuna mah dak perekatna jeung beutuh atuh nempelna beuh keker bari jeung tebel dak tebel atuh mungkuna mah tidak mengecewakan bedak sakieu mah ukuran bari jeung pas dengan isi kantong macik aing mah atuh wani bae tuh dak jadi rada lumayan estetik teh kamar mandi nu tadina bener-bener bulukan kada leuku dari meureun dak walaupun masih rada buruk sih.